Nah lur saha nu hayang apal ieu kareta bus kaluar ti gunung tah atawa adek asup ka gunung lur tah di dieu lur ieu teh posisi teh keur di Gunung Bohong lur Cibeber. Nah lur tangke bakal aya nu ngaliwat kareta bus ka dieu lur tah urang videonya lurnya laki lur tuh nya tuh kareta bus na lur tuh lur kareta bus na bu teu kanyahoan jol ngaliwat ka dinya lur. Aduh nya lumayan lah ka video saeutik nya lurnya ka video saeutik lumayan lur lah keur pembuktiannya lur tah di dia nongkrong na lur asup ka gunung eta lur asup ka gunung karetana lur ka ieu jero gunung tah ieu posisi keur di Cibeber lur Gunung Bohong lur lamun ieu mah rest area 125 lur ieu teh rest area 125 lur tuh itu rest areana lur tuh rest areana lur tah ieu rest areana lur tah ieu rest areana lur tah ieu di luhur gunungna lur tuh apal meureun nu sok ngaliwat ka dieu mah ka tol mah nah kitu wae nya lurnya mudah-mudahan anu di langkungan video ieu cing babari jeung sarehat badana jeung babari rezekina nya lurnya jeung tercapai cita-citana mudah-mudahan atuh urang teh tiasa gajihan di tiap sasina nya lurnya tah kitu nya lurnya hatur nuhun. Assalamualaikum.